Jauh samemeh panggarangan jadi hiji lembur. Eta tempat teh masih keneh mangrupa leuweung geleg-degan atunya. Tangkal jangkung ngejajar, jukut ngemplong, sorang manuk jeung sasatoan kadenge unggal poe. Teu aya imah, teu aya jalan. Komo deui manusa mah nya. Nepi ka hiji poe datang hiji pasangan salaki pamajikan anu keur ngalalana neangan tempat pikeun dijadikeun tempat cicing. Ngaran salakina Ki Jaka Pangarang. Sarengkeun pamajikanna nyaeta Nyi Mayang Sari. Saenggeus lila leumpang maranehana manggihan hiji tempat anu subur, curcor kucai jeung katembong merenah pisan pikeun dicicingan mah. Tuluy Nyi Mayang Sari ngomong kieu cenah, "Kang, kumaha lamun urang cicing di dieu atuh Kang? Tempatna endah tur subur." Ki Jaka neuteub ka sakurilingna, tuluy ngajawab, "Muhun Nyi, meureun ieu tempat anu ku urang diteang teh nya Nyi. Atuh pamugi urang bakal ngamimitian kahirupan anyar di dieu Nyi." Ti harita maranehna ngawangun imah leutik tina kai jeung awi kitu tah. Anu ku urang kasebat imah panggung teh kitu nya. Tuluy poe demi poe kaliwat, Ki Jaka jeung Nyi Mayang Sari hirup basajan di tengah leuweung. Ki Jaka resep nyieun wayang golek jeung Waditra.